Oh. Aduh. Ieu teh kieu nya. Kang Dalang sagedapnya. Kumaha? Aturan. Oh itu kan aturan wargi urangnya Kang Toto. Kang Toto diantos pilih bade kau. Kauna. Bantuan Kang Toto. Milih bade kau Kang Toto diantos dia. Bantuan ulah sok alah ampun ka dia sakedeung. Mohon aya para senior urangnya. Iya mah. Oh, bener. Alus nge. Iya kade. Iya lah, iya maksud uing mah nge bantuan teh pada aya rekan senior. Dina seni bantuannya supaya di dia bisa gitu. Kapunten Kang Dalang. Kumaha? Sok. Tisim abdi selaku anggota ka anu dipengker polih pengker ka kersana pangarsa Kang Toto. Wayahna disuhunkeun ridho galihna ya. Sok. Toto tang pangnyawerkeun lah gitu. Hajat duluran. Salam hormat pisan ya, hormat pisan ya. Kapunten. Tah, sok salah arti bareng. Hapunten disuhunkeun. Geus gandeng. Karidoan manahna. Punten. Ke heula jang wayahna heula jang sing ageng kasabaran ulah hayang. Aduh eta ngingung ngucal anu kitu ah. Ampun. Eta hayu dipeurelit. Teuing eta. Di antos hapunten para wargi sadayana antosan sakedap. Kaul kanggo ka putu di dieu. Cek. Ya uhun hilap Kang Oka senior nyaon kau Kang Ceper diantos lah kaula di dia. Sareng Kang. Ieu teh saha kela? Ieu saha cicing lah cicing. Senior urang Saha ieu teh? sadayana. Oh, bener. Nuhun Pak Isop ah. Hatur nuhun kana segala rupiah nananya Kang Isop gitu, mudah-mudahan sing kagentosan anu langkung-langkung atuh deui mudah-mudahan sing masihan deui gitu. Kapan eta mah nama tiang Isop gitu, ari Pak Uci nama teu acan. Pak Uci Gitu. Pak Uci haturan. Ya, punten Pak. Lain maneh mah hirup teh meni sok jujur pisan. Ih, kapan meni hareupeut kana duit teh. Oke, jang naon disakolahkeun jang naon gajikeun kapan kudu jujur. Gas, Jujur mah modal gas. utama. Geus gandeng. Yo aya ampun. Tah, ya. Haturan. Toto. Mana sabaraha mana? Allah. Tah, Taman. tuh, nu itu. Lu ya, kumaha? Allah. Hebat. Jam sabaraha ti lemur? Hah? Jam sabaraha ti lemur? Teboga jam. Paingan di dadago ti kamari teu daek datang teu teu Hah? begat. Astagfirullahaladzim. Ngapa ieu? Sok. Ya sami teu kagungan jam deui. Sami. Tah para wargi sadaya. Tingali mana jiga jengki Hah? Jiga jengki. Atuh malah jengki teh zaman Hebat. kieu mah. Naon getori jengki? Hah? Jengki teh. Kejeng jiga aki-aki. Geus kejeng di kaki. Anas urang meni atoh ai sugan jengki teh dahareun. Anas Jengko idahareun mah Oh, jengko. jengko. Jengko idahareun. Oh, lain si bapak ieu saya. Lain sabaraha bulan ieu Kang Ceper? Ya sabaraha bulan cenah? Angger segitu bulan. angger. Hayang apa mana ieu sinar jero. Naon eta euy sih? Bias raskin. Paingan. Nah, tadi kan si dia si Dalang ngarep-ngarep bantuan si ieu nu meunang nah. Urang mah bantuan Kakang Toto lain parpluk kitu siapa sok sudot. Lain cenah bieu cek Toto nyebutkeun meunang beas raskin. Aturkeun Kang Toto hoyong mawar bodas cenah. Rombongan ke heula ieu rombongan naon ieu ye? Karya muda. Nya. Karya muda Karya mana muda. kana mohon. Ngan anu datangna ke pantai di Jengki. Hah? Hayang mawar bodas cenah. Hah? Hayang mawar bodas. Mahal. Beun bae. Eta di Mawar Beun Bodas bae. enggak? Tah kieu. Mahal. Tah kitu resepna teh. Mahal.
Kitu resep Lamun teh. di Bandung geus lamun di Bandung geus 150 tah sana. Nya. Duit pisan atuh. Sok lah. Bedakeun wae ieu mah ngadukung Ngadukungnya. para karyawan. Sok atuh menawinya anu kagungan hajatna bilih bade ngahaturkeun gitu ngiring hiburannya. Sok. Sae lagu nu dipundutna Kang Toto. insyaallah asal engke saparantos rapih mawar bodas asal marawa rokok ka dieu. Gitu. Oke teh hilap. Kang Toto. Naon? Salasnya mah kieu nya. Anu umang alam-alam memang pribados ngaros bangga bapak-bapak para juragan-juragan inohong-inohong aya di payun. Lain bangga ku masalah pigaweun. Ai bangga teh ieu mah bangga anu kaliwat ningali generasi-generasi di Bantarsari. Nya ayeuna insyaallah aya deui anu ngabangkitkeun seni budaya urang. Tah, gitu. Seni Sunda anu parantos sabara taun ancelep. Alhamdulillah ayeuna muncul deui senior-senior ti Pribados. Ayeuna hapunten anu kasuhun Pribados tos gantungkeun Bantarsari tos wede ka Binangun. Tapi antusias sim kuring rada baluas oge gitu. Ari mana teh ngomong naon itu buku kadang Moal ngarti ari maneh mah. ngomong naon. Moal ngarti. Sabab ari maneh mah otakna otak 5 watt mah geus. Tah, ieu teh efek dinamik. Lamun mic-na ieu mah moal nanya kitu. Sok geura kuno eta. Cek. Eta efek dinamik. Anger eta mah. Anggernya. Sora nu bedan. Oh, sora. Sora nu bedan. Ayo pada bintina arewos gitu ti pipir cenah efek dinamik cenah kitu tukeun. Efek dinamik. Sok atuh urang disangakeun kana nadoman anu katilu. Kang Kode. Lain adoman. Geuning Hah? Kesopan toto aing teh kolot kieu kieu. Oh, pisan kasopan aja. Kang Kode kambayu Kang Kode. Sopan geuningan. Lagu nu kapuhunut teh dina lagu Mawar bodas Kang. Kumar kitu aya mawar bodasna digentos ku Cicing, ekek cicing. bae. bisa teh per mawar bodas? Bisa teh mawar bodas? Lagu mawar bodas lamun teu lamun bisa Lain teu bisa. kumaha? Sok sieun ngalehkeun batur. Heuh bisa teu. Teu Pindah, gitu, aja, aja, pindah. aku. Oh, aduh. Pindah. Ecret. Bisa lagu mawar bodas? Pindah ka dieu aja, pindah. Sok. Tuh satu si saya itu tuh si Marpud. Oh, sangeunana we aing ngomong heeh. Ditu ieu. Sok pindah ka dieu bisa mah. Yo, tong sok kita we batur. Bisa teh mawar bodas? Mana eta si pindah. Mana bisa teh? Anjir juga orang. Teu bisa. Atuh lila-lila teh nya Sok pindah, ka dieu pindah sok ngalawan. Ai hayang rame Sok nyalu pindah ka dia pindah. Sok pindah. Hey, bisa lagu mawar bodas. Lamun urang bisa geus di ditu, pangada ditu bisa. Oh. Ya, kalau sarua kocak. Nah, ya maka dipikir-pikir teh. Lain. Ari suka ada jadi panitia teh pinter cek kuring oge otak 5 watt mah hese. Cicingga. Oh. Cicingga baheula kolotna dikekeyak nu aing aya pira budakna dikekeyak nu aing. Aduh. Lanjut, urang Subhanallah. ngabirakeun Siapa? nuhun kana pangangkeunna pangintenan ti karya Muda Group anu dipimpin ku pangersa Bapak Rukem. Oh. Stika deuleu maklum panon geus kolot aing mah. Cicing. Syukur ieu, jang syukurnya sok tulikeun jejak Bapak Silaing almarhum. Mudah-mudahan Bapak Silaing sing diterima iman Islamna. Amin. Ditempatkeun dinu hade ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Atuh Allah. maneh sing buru-buru dipunut. Amin. aya awal nama meningareuna Atau bet hitung-hitung janji anu sok para etawen. Lagu mawar bodasnya kapitangkeun. Mohon pilih wengi manten abdi bade ningali mobil anu ti suksruk. Cianjur. Mawar bodas ah. Daku calung mah malah bet. Cing sugan. Main jeung anu anyar. Eper jadi RW cenanya di Banjar mah. Tak bujanten RW di Banjar mah itu eper teh. Di Bantarsari mah Montok sok ya mereka mana daek ari ngomong teh toh. keun bae dibejakeun si lain jadi RW di kota Banjar mah
saya ge digawe di DPR. Kok ayeuna teh? Heeh. Mane agul kayak DPR. Agul. Kita harus bangga. Terus Gitu. emang ayeuna mana teh dibayar? Dibayar. Asa curiga euy. Kantor DPR. Maksudnya Bulungan Cangkang Aqua. oh. Gitu. Naon ceng ngarongsok. Tong dibajakan eta na ceng. Budak saha maneh? Mun awah ading ge eueuh. Lain batur mah bos muda teh dina perusahaan nu bener ieu mah DPR teh Dewan Kepemimpinan Rongsok. Cicing. Kapan cicing teh lulumpatan. Arek panggil ge sombong. Lain sombong ieu mah. Batur make baju kieu adat Sunda. Adat Sunda. Adat Sunda. Aya juga ti Bali sorangan deh. Juga orang Bali we sorangan. 80-an cenah teh ti Bali. Heh? 80-an ti Bali. Naon 80-an? 8 bulan. Tah eta nu dimaksudna 80-an sih itu ti Bali. Ya, urang sakeun aya hiji lagu Mawar Bodas. Sor mawar bodas. Cicing. Hebat, itu juga jengki ya, juga jengo. Daripada ieu ya jengkol. Aku mah sukses. Jangan ternyadanya. Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya tempat keriuhan sanajan awak rang cucut kepaduli kajen teuing satepi ka tempat anu dituju rek ngalongo mawara bodas nu mawali laka sugantea moal gagang kembang geus aya nu boga rek balik asa oream kembang ge asa ngalayang teka sawang tianggalang teka pikir pitadina lamun bakal nyeri hate hoream teu surit teuing pikiran dipanyakiteun pikiran dipanyakiteun teka sawang tianggana teka pikir pitadina lamun bakal nyeri hate hoream teu surit teuing pikiran dipanyakiteun pikiran dipanyakiteun saha lepat mun diri katalanjuran natongan lepat saliran bet sasorot kang cepe
paduduan kabongan jerit salira becak sorot jemanehna hanjaka tepangate kapan dirian Hinawanci kesreprepan mun maksa kudu dipenta tangatu gede mama lana saha tulepan dimangsa paduduan abongan lepat salira sing sasorot cep unge jeung manehna cing dages kolot enya lamun diabrek-abrek ripuh gitu lo nyebut akang aki kayak orang udah geus kabeh lah setik. main Beda setik. ya rek ka Surabaya mangkat urang Memeh orang kan dia orang nganukur sabatas ngadukung. Ngan dina ngadukung ieu aya anu haharewosan. kumaha Nelepon bieu teh. agawekeun dewa ya sana Cenah hayang cenah 50.000-eun. Hayang laguna di Maribaya. hah Hayang lagu di Maribaya. Hah? Ti seseorang pokoknya 50.000-eun. lagu Hayang laguna di Maribaya. di Maribaya mah diteraskeun Diaturkeun karena di Maripulang. Hah? Lagu di Maribaya mah teraskeun karena di Maripulang. Di Maribaya. Eta mah gelang ka ditu aja rek. Gelang si batu gelang. Urang Khususna ka Bapak Saibul Hajat sakali Heeh. ge ka kersana kasepuhan. kayak kui dulur di payun. Padi jam Wilujeng Ageran tepang gitu, sang pribados. Anu tos lami teu bebenak alhamdulillah ayeuna benak deui. Oge ka para inohong Inohong di Bojong oge Parkop. ring-ringan sim kuring. Ya. Wargi sim kuring nu aya di Kedung Paruk di dieu nya. Sumangga dina laguna di Maribaya. Ari Kedung Ikan Paruk Toto. teu lamun lalajo teh sok di Kedung Paruk cenah gitu. Naon? Lalajo Kedung Paruk. Cek saha teh? Bari Kedung Paruk teh lamun lalajo sok bari Kedung Paruk cenah gitu. Hah? Si eta mah. Sok. Salahnya. Kuduna. Oh Muktisari, nya kapan teu apal teh ayeuna mah. Iya lembur Muktisari. Ieu teh lembur Muktisari. Iya sari nya. sari alus. Sari. Itu sari kaset. Euy. Nah, ieu mah sari pejet pisan Sari pecet pisan. Dede naon? Hah? Dede naon? Nuhun. Dukung ku sadayananya bewara ieu mah sanes hoyong gitu nya. Daripada lamun urang lembur di hajat nanggap dangdut mahal-mahal Bener. Mending di spak 7 juta berang ngungkul bari ka dituna gelut. gelut. Aduh. Nah, gitu. Mending kene sok ngiring mabudayakeun seni tradisi. Dukung ya barudak urang sararea di dieu terutama kanggo ka pamarentah desa. Lah. Katanya hapunten ieu mah nya ngiring gitu. Sok pangrojongkeun, pangjeujeurkeun, kende ari masalah diberena mah ulah teuing. Ulah teuing ngan piraku. Da jarak jag ieu ulah anu jarak jag ulah yang dibarere kade. Ulah. Kan aya cek paribasa aya dina katarucingan apa teh sakedeung sakedap. Sok. Tarucing. Model? Naon bedana? Tah. Ya. Naon bedana PLKB rejeng calon dewan. PLKB jeung Calon dewan. calon dewan ke heula.
Ya jauh pisan tina PLKB aja karena calon dewan. Ngaranna ge tata rucingan seper Pak hampura. Nah, geus mimiti salah terus dijajadikeun maneh mah saeutik-saeutik oge nanto. Ulah sok kitu-kitu teh. Pan urang teh minangkana mah keur ngadukung baru dah keur main urang gitu. Oh, minangkana mah. Jadi urang dulu ngamodor gitu. Naon bedana PLKB jeung dewan atuh geus. Ari PLKB masuk nu dipeceh. Dipeceh. Terus Terus didahar. terus dewan Ari dewan mah tak naon atuh hese Sok setting duit. mah. Hese setting mah dewannya karek dipecel huapkeun. Bisa maneh henteu? Atuh bisa urang mah. Sok cik hayang nyaho. Ari pele naon tadi teh? Asa diem. Naon bedana PLKB jeung dewan? Ari dewan mah kapan lamun dina pemilihan teh kudu dicolok mana naon. Terus Ai PLKB mah lamun dicolok teh sok mantap iya lamun teh di KB teh. lain Dicolok mah. Tuh, sia mah kana nyolok dari ibu ternyata ka dituna nih kan. Kumaha tuh eta? Japri bisa teh maneh. Lamun Nyebut we lain. Oh, itu ban bisa. Mau nu kieu mah. itu saya si Ustaz Tuh si Ustaz. Ali Lihat bisa teh naon bedana? Ieu ka urang ditutup ka urang Demak. Demak. Sok. Di air kapundung Pak ieu mah Pak. Eta mah di pedalaman eta Urang mah. Bandung tapi Pak. Apa teh bedana? Nu tadi euy mah sakitu. Sakitu-kituna. Di pocel unggul. Jadi teh apal? Teu we. Hayang apal? Hayang. Bedana PLKB jeung dewan teh saeutik. Saeutik. Tuh, gua lagi ada bingung nya. Lamun PLKB mah lamun poho ngadahar sok jadi budak. Keheula jadi naon? Jadi budak PLKB mah lamun poho ngadahar sok jadi. Oh jadi budak. Heeh. Kontak pupoja ka ibu-ibunya sadayana nging hilap kedah nuangan PLKB pamitiasa we sapak sakalikeun. Tak kitu. Lamun PLKB mah mun lamun poho sok jadi. Lamun dewan mah Lamun geus jadi sok poho. oh Tapi dah benar. Benar Itu ya bedana teh. mah. Benar. Itu Benar ya teh benar. model bener teh bener. naon? Tapi ya kapan PLKB kita dituang sakebet ke ibu-ibu. Setan. Geus sabaraha umur sabaraha tahun umur maneh? Abi Heeh. 24 namanya Hayang kene hirup, hayang kene hirup. Lah buat geus rada bosan. Geus bosan dipencet sekali. Ada hageran siapa menurutnya aya di lagu Di Maribaya. di Maribaya. Mau hapunten panginten abi da ieu teh tadi nama baru tos lamin teh nyalung Kang Eper abi ge sami itu mah aya 5 tahun kemarin kapotong ku corona 2 tahun janten tos 7 tahun abi teh nyalung. Da alhamdulillah tos diangkat abi da bubuhan di rorompok di caket ka masjid gitu. Janten DKM. Janten DKM mah teh. Alhamdulillah hermani. Alhamdulillah. Dewan kemakmuran masjid maksudnya gitu. DKM. Heuh, DKM mah pan aya DKM di masjid DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Aya DKL. Eta mah aya bagianana Pak Haji aya. Atau imam teh DKM. DKM deket ka masjid. Dodo ketungkul si ieu mah. Lain ai sugan teh jadi reng-renganana sugan teh gitu. Aing ngareng-reng mah osok. Ngareng-reng. Tah apalun kena si Unge. Ngareneng nu kitu mah gelo. Heeh bener. Ah, Hayang we jadi RW, hayang we jadi RW otak telmi. Yuk, sahajan jadi lagu Prung Kang Bade. Maribaya kabirangkeun. Di Maribaya manehna kungsi nyarita cenah asih ngarandaka jeung dedehna
najan angin nuliri leire datang arek langgeng manehna nendeng cintana di mari baya manehna serah tetepan yuk seruk pasrareng aap sate kadat daya nuasa mumpang karepna pasok tinggis manehna pegat cintana mangka lisana cenah asih fitri meliris nusanyana hari asih nyari panggih lana makalangan kuring lempah dina jero pangimpian kumari bayang manena ngambang kabandang aya rasa boga tresna saliwatan najan diri kakurung aya nu boga arek langgeng kang sobi manehna nendeng cintana mangka lisana cenah asih tingetrin lirik nusanyana hari asih nyari panggih lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian kumari baya manehna ngambang kabandang aya rasa boga tresna sate kadat najan diri kakurung aya nu boga arek langgeng manehna nendeng cintana kumaha teu Kang Ading ge dipengker Papa hajat aya ibu hajat nuhun gitu nya di mari baya manehna kungsi nyarita cenah asih marandaka jeung dedehna najan angin nuliri leire datang arek langgeng manehna nendeng cintana di mari baya manehna serah tetepan yuk seruk pasrareng aap sate kadan aya daya
nuasa mumpang kareta dasok sieun manehna tegat cintana mangka lisana cenah asih dingetrim lirik usahnyana hari asih nyari panggil lanang makalangan kuring lempang dina jero pangimpian kumari baya manena ngambang kamana aya rasa boga tresna saliwatan najan diri pakurun aya nu boga dasok sieun manehna tegat cintana saha eta saha Hatur nuhun ka pangasana pagasarnya. abi hilap deui Anu kae biasa Kang Toto. Si ieu mah biasa lamun nu mere duit ka karek di aku dulur. anu sabaraha eta duit anu kaeper dia sabaraha anjir kade ulah atau bisi palsu Aduh eta murag. ayeuna keur zaman loba duit palsu Ulah dikepret-kepret gitu toh. Murag kopehan. kapan bisi palsu Ah, nyaho ngarah murag. ning mereka nyat gitu ngilik duit aslinya palsu Kamari mah kamari. Yo. mana Atuh nu mana tuh? nu urang mah asli nu urang mah tuh Oh, tingalikeun. Ngageber asli lagi. nu urang mah Palsu ieu mah. da lamun duit palsu mah kacamatana di gitu-gitu murah Oh, bener tuh. Ya, gitu. Gitu. Palsu. ya saha bagian keuangan saha Palsu ieu mah. sok tah ya si ecerak Lain, kamari lain gak. Kumaha? Mantak awak teh kudu badag higa toto. Tempo awak badag mah lain. Lawan mere duit. Kapan dianggap cengcelengan? Oh tah, tok lain urang. Lain, kade. Kade tok. lamun maneh bapana aya keneh Tah dege ke, ya tempokeun ge. untung bapak maneh nuju maot Tah. Lain, naon seuri lain naon. maneh mah eueuh nu ngabodor seuri Lain naon udah kamar seri. Tah sia sa dipejet-pejet teh atuh. Ulah kabina-bina teh ngupejet batu teh. Henteu, saya mah teu mau pejet. Atuh. Keun beda jalma mah pancekolot teh di alam dunya lain papak tapi pepek. Aduh kayak ari ngobrol biasa ke waskolot sih ya. Nu kumaha ge aya. Bari jengkeuna ku paribasa. Model. Cekolot baheula ecrak ulah nguruskeun we duit maneh. Kakarek sakitu geus paciweuh jadi panitia. Aduh, jadi panitia. ampun. Urang mah lain gitu toh, ini alhamdulillah euy. Nyekel duit leur. Cekolot pareto Kumaha aya tah? ucap paribasa Heeh. di alam dunya lain papak tapi pepek. Heeh, bener. Kumaha ge aya. Heeh. Cekolot baheula. Heeh. Burung, palung, Heeh. Bodoh, panggero. Bener. Jadi pepek. Modedana seninya toh. Aya wayang, Aya wayang, aya calung, aya calung, aya pongdut, Aya pongdut. aya ronggeng. aya monyet. Tah eta. Dina seni kayak gitu. Aya ronggeng, aya Monyet. Gitu. Naon? Terus Terus aduh dede. Nya. hapuntennya sok tulikeun dorong doa ti aki merenya meureun minangkana ayeuna nu munggaran karya muda manggung Aduh. Tah gitu tah sok. Kali-kali Mas digulai. itu
Sok. Cek aing geus ya. Ngomongna cepresnya. Heh? Ceples. Lain Ai ceples teh nu paranti wadah minyak lian. toples tok can ganti. Oh eta mah nyepret nggeu. Nyepret begitu mah can ganti acan. Oh eta mah ngepret. Ngagul antung jurik nu kitu mah. Gitu. Gitu aja bari hapus. Ye ke heula. Naon deui aya di wae harewas. Ye ke heula ya ke heula. Ngagawean jalma mah Gitu. babari. Lain masalah ka macam. Da urang ge sarua tuh. Kala ka ngepret sagedapnya tonya. Ieu hatur nuhun. Nya namanya urang teh parantos. Alhamdulillah tos disiram guru kagungan maksudnya. Mudah-mudahan sehingga getosan langkung-langkung. Ibu Hajat. Ibu Hajat kapan tadi? Anu tadi ning aya. Tah eta teh Ibu Hajat. Tuh, sareng Bapak Hajat na Ai eta teh. maksana ye naon? Maksana teh nikahkeun. Ai pangantena mana tuh? Acan ka dieu tok. Acan panganten namanya heuh. Hayang eta moal panganten. Hayang papanggih tok. Heh? Hayang papanggih jeung panganten. Mana segala rupa ge tak kenal mah kata saya. Bener. Peribahasana toto mah. Menya arek kawinkeun eueuh pangantenan teh jadi. Bener eta bener. Jadi keukeuh hayang papanggih jeung Heh? Saha teh? tah si eta mah tok. Cek aja. Heeh. Kapan eta teh paribasa deui wae eta teh geus. Paribasa. Ah, kan we wios panganten ulah ieu teuing malah. Tah kitu. Kade can rapi. Jadi keukeuh tong hayang panggih jeung panganten. Hayang panggih keukeuh. Ari hayang mah henteu. Ari hayang panggihan piraku. Moal teh. Abdi jauh-jauh belaan boga acara ya. Urang teh kudu nama ayeuna teh ini teh ke Surabaya. Heh? Heh, kudu nama penting ya teh per urang teh ke Surabaya. Kado naon eta ka Surabaya? Justru eta urang bingung nu ditah gawe eueuh. Heeh. Dulur teu boga. Naon ke Surabaya? Aing ngalajak salu. Bener. Jauhnya. Tah ari ngabodor teh kitu. Capek. Guys, bisi hayang rame terus Panganten cenah kitu popojoh, cenah kitu ulah teu ka dieu kade popojoh abi oge nya. Heeh. Mau yang mangsa sadukeun. Tah sia. Karasa Mang Toto teh ieu teh nembe sanes ieu nya popojoh. Teu kenging dianggap heureuy Mang Toto nyarioskeun panganten enggal gerak ka dieu. tah sing tanggung jawab ieu panganten tok. Ayo panganten ya. Tah ieu asep teh tok panganten teh tah ieu. Sok. Mah tadi dia. Oh, ieu nya mah. Salaman. Oh, sok. Sok. Aduh. Sok Alah. salaman, sok salaman. Tak gitu. Aduh. Di amplop mah kaamang we ka dieu. Tah, gitu. Ruksak na maneh di dinya ku Toto mah. Maneh nu digawe, Toto nu narima amplop. Kecerdasan. Heeh. Nya pengaruh dipiara teh. Baris ngambah sagala rumah tangga. Bener orang tua. Torong doa ti urang sarombongan. Pamudah-mudahan kayak ngejatuk ramina teh ngejatkeun rumah tangga nu sakinah mawadah sareng warahmah. Amin. Bener amin. Tenkeun rumah tangga anu pertama sekaligus rumah tangga anu terakhir. Terakhir tah eta Nganjang bisi gempeur ke di akad nikahan sama teh aki 3 kali. nya kumaha nyamatna tah. Tinggal ngagedik taneuh 3 kali nepi ka cewol dampal suku mah kali. Teu aku teh nyerinya. Ampun teh. Ya, tok gara. Ti kersana kesepuhan. Nya. Nya cek aing Nya ya cici heula ulah wae ieu. Ari mah lagu eta mah. Lain acan can ngomong. Acan Coba ngomong. cik. Sok. Ari keur zaman ngora mah baheula keur zaman urang gitu nih cang. Eta teh kesepuhan teh kabeh dikekeak kitu nya. Sadi Hah? kecuali. Eta baheula mah disebut jelema agul. Saha ngaranna? Jelema agul. Ngaranna saha urang? Nya rek mandi, rek ngojay, rek teuleum, rek dinas, rek ka mana-mana ge teralesut di jam. Oh, eta teh eper, caliwara per. Eta teh ngaran. Lain, patak cek pun jelema agul. Oh, sing tumpa-tumpa. Ngaran, make bapak per harusna. Kapan nya eta ogena? Oh, Jamna eta teh jam dinding, jam tangan. tah eta kalau di komporan tok dinya mah. Puter beken. Aduh, kalau di komporan mata tok. kali naon-naon ge tara dibuka masing mandi ge di jam eta mah. Aya nu sanguluan Ya aya kene. Kemana si Jalmina? Alhamdulillah itu tuh. Alhamdulillah. Berupan. Aduh.
Kamari zaman baheula lamun diuk dihareup dia ale gitu teh. Sia ku aing terus sok kitu baheula. Apal sakedeung deui bakal jadi jalma metik. Tah nya si eta mah Apal geus metik mimitik. teh motor metik. Naon yang metek? Ari motor metik teh anu eueuh gigian. Tah nya. Asal leuwih. Tadina. Ain asal leuwih parah daripada Uin bae eta mah. Yakin nyeri eta mah kana hate lah. Itu teh Pangirikeun. kolot. Wajib dihormat kurang teh. Pangirikeun eta mah Uin. Hormat jangan segitunya loh. Hormat ka kolot kudu kajat kitu. Atuh kumaha? Ade, aing sieun geus nempo polisi nu ieu mah. Sugan urang nu mere duit pangheulana lain polisi. Iya ya. Curiga ya. Boga urusan naon ya teh heula Ulah sok Kalah apa urusan naon ya? Hayam goma. Ayam aing pernah ditilang. Nah, Tah. Teu ini ieu teh di sidangan cenah ge. dendam. Da boro-boro sidang kalau disebut nu burung wah. Atuh da pantas disebut nu Rek burung. nanggung ke Pangandaran. Terus urang teh lewat jalan dia pas pamarican aya gabungan. Gabungan apa gabungan? Apa? Komplotan? Komplotan? Komplotan kos kagarung. Apa gabungan? Nya ngagabun ngagunuk gitu. Heuh gabungan. Ngagunuk. Bener. Ngagunuk naon maksudnya? Ngagabung ngagunuk gitu. Sagemplak. Anu ngagunuk mah pare ge ngagunuk. Ngagunuk eta mah. Urang rek manggung ka kidul. Can pernah ditilang-tilang mun mah lain. Sak ke urang teh. Dangar rumah sakit motor aya STNK urang teh ge. Dit boga SIM urang teh. Urang teh seak we pas hareupeun urang mau nempo beungeut na era. Pasti era. Ai pas hareupeun ada trit. Minggir Pak, siang beurang ceuk urang teh gitu. Batur siang mana barang gitu. Tuh da pantas teh ditilang kumaha itu nanya siang, ieu nanya beurang. Nya meureun ditilang nama. Cicing itu nya prosesnya bisa disikut. Itu Terus Lah terus rek gitu cicing teh atuh, itu tolong cenah nama. surat-surat kendaraan bikin ada PT orang teh gitu. Cenah lengkapnya Pak, aya STNK, aya SIM. Kan wayahna bapak ditilang. Si Neng da ayeuna nu geus boga SIM. Abi urang teh nanyakeun kunaon Pak ceng ieu pan abi kumplit aya SIM aya STNK bari di helm geuning abi ditilang. Padahal urang poho pada make helm anu parantikana bangunan. Atunya oh. helm PU. Palingan. Cek Tapi urang teh eta di tanyakeun. sapatu. Sapatu. Atunya meureun dianggap manor. Pajak nyunkeun karesek nu rada ageung. Kumaha deh? Karesekan ku aing. Nu dikaresekan mah berkat ke aturkeun. Pas kitu teh tanyakeun ke naon Pak ceng kalau patah abi eta helm. Cenah teh kenging helm kitu. Kedana nganggo helm naon? Sekarang mah udah dianjurkan harus pakai helm standar. Ya. Aing teh mikir dirinya teh helm cek polisi teh helm Standar. Dicoplokan eta cek aing teh standarnya. standar jangkung, standar pendek gitu. Tapi ditanyakeun henteu. Teu aing mah gengsi. Nah, eta tuh dalam mau ditanyakeun mah mau aku si ditilang. Kalau yo eta. urang teh mundur, geus we nginjem kunci-kunci buka standar jangkung. Plok pake di dieu. Tulus ditilang. Liwat deui ka dinya, dipegat deui. Naon cenah eta Pak? Helm standar cenah. Nya. Pacek bapak sing kudu make helm standar. Kapan abi make standar jangkung ieu. Kalau ada di udar gitu. Tapi eta tetep wae dipegat ditilang. Kalau godeg ieu. Oh bingungan berarti nya. Burung cenah. Urang teh geus digitukeun mas siapa ini? Dagu atau Atan pas nepi ka nu hajat poho. Teu dibuka. Itu dibuka. Aing ngaliwat kana buruan batur. Nepi ka panggung pinuh aya kutang, aya sampe. Sudah rek teu bingung kumaha. Ayo mau pae jalan. Sok pangbayangkeun we, geura pangbayangkeun. Make standar jangkung di talian ku rapia. Teu kaburu ngabayangkeun naogenan. Cek urang nya anu karunya mah nu moe asin ka sunul. Lain paingan harita cenah pas datang ka pangeresan teh lain cenah itu cenah Kang Toto jiga nu rek dagang cenah Pager gitu. si bapak ieu mah. Disangka teh rek dagang da. Dagang naon? Apa eta tadi mawa sagala cenah? Kapan nyeak urang nana motor. Oh geus nyeak deui. Nyeak. Atuh mah ngobrol si Kasaha? tadi. Kudu kumaha urang ngobrol ka maneh? Kapan tadi teh geus lin ngobrol? Aing nu puyeng aing sih urang teh. Nya, boro-boro di dinya da urang ge sarua tuh puyeng. Maneh mending kena cicing na balong lah euy. Di mana? Pusing ka itu di balong di handap.
Meninggal ada dadak cek aing mah. Tah kamari di balong teh urang mah di ditu nu 6 meter ka 4 meter. Terus? Dipake latihan. Latihan naon? Latihan bancet. Latihan bancet kumaha maksudnya? Ngalatih. Balap. Balap Ngan bunga nu sajena. Nah, geuning. hiji we. Heeh. Itu nu akhirna eta bancet ka urang. Kumaha? Ang cenah pang nanyakeun cenah ke mah cenah mun bareng mangun yang toto cenah kitu. Kumaha? Pang nanyakeun kumaha cek Kumaha? teh. Nya anggap tarucing we cenah. Cing kumaha? Tah bangkongnya Heeh. urang teh ya boga balong ukuran 4 ka 6. Tong agul aing ge boga. Boga. Boga sarua. Boga aing ge boga. Osok aing ge. Bukan teh urang ngungkot Udah udah. kritik sombong ka aing. Aing sombong ieu mah ngan keur. Kang Di, Kang Di. Pak, ke sekedap. Lagu lamun mundut lagu kapirangkeun ke jam 3. Jam 12 orang. Balik. Ulang. Sok kumaha cing. Jadi kieu cenah Ari rek uji pangarti mah ka urang sok. cenah kitu. Urang teh geus Tah kolot sok. kitu. Heeh. Bangkong teh nya sakali ngajelokna teh 1 meter. Gitu. Tulis bangkong kemana? teh. Hah? Tulis ke Tulis, bisi RW poho tulis, ieu bisi mah. poho. Ai RW teh penting. Nyatetkeun warga gitu. Sekali ngajalan 1 meter. 1 meter. Sedangkan panjangna balong teh 6 meter. Heeh. Cik cengkang toto sabaraha kali ngajelok tah hayang nepi ka ujung. Ya nu kitu ulah ditanyakeun ka aku mah geus dewasa. Oh geus dewasa. Dewasa. Berarti abi masih Sakali ngajeleng 1 meter, balongna 6 meter geus moal salah ka ditu ge 6 kali ngajeleng. tuh, cenah geus dewasa. Kolot Salah. teh. Salah. Nah, make salah. Salah. Pangna salah. Salah. Cek mana sabaraha kali ngajeleng? Ih, cek urang mah sakali. Make sakali. Ih, sakali. Pangna sakali. Sakali. Sok tanya ke Mang Ceper. Pangna sakali kumaha? Sakali. Cek Aing urang bang sekali kumata. Sakali. Heuh, kumaha Sok pangna cek Mang sakali? Ceper sabaraha kali. Kehola tadi saya sekali ngajalan. Genep sakali Sekali ngajeleng. ngajalan Ya, 1 meter. ya, Dia ya. 6 meter. Dengekeun kira. Sakali ngajeleng teh 1 Sameter. meter ka dituna keuna kenapa non maneh? Cudang. Jadi sabaraha kali. Genep. Genep Tuh, umurnya. cek sia genap. Sing Cek urang ditanya mah ditaroseun sakali. ka Babin Sa, Bapak Babin Mas geus. Genep. Sakali. Geuning pangna sakali. Sakali. Aing pang sekali. Sakali. Jeleng si bangkong tehnya 1 meter. Nah. Tadi itu nama ngojay. Dituju. Nepi kapan kanu dituju ka ditu? Ayahnya. Di jam ulah milu seri. Oh. Ayo pala milu seri Nah. prokan juga nu Oh, atoh. kalau atau baturung sakit ya. Pinter deh. Jadi sekali sekali ngajelang da ka ditu nama ngojay. berarti balongna aya. Saya. Nah, urang mah boga munding. Nah, Urang mah boga munding. munding. Cek logika urang ge boga balongna, urang mah teu 6 meter. Sabaraha 4 tuh? meter. Panjangna Balong urang, teh. heeh. Tah halus ieu mah teu panasan. Cek we. pas cek logika naon munding nu urang sakali ngajeleng kade cai balong eueuh caian urang mah. Saat da ka halodoan. Oh, ka halodoan. Sakali ngajeleng 1 meter, lamun hayang nepi ka sisi ditu sabaraha kali ngajeleng? Nyameureun 4. Hah? 4. Cek saha? Ai cek abi kok bieu kapan cenah 4 meter? Heeh. 4 kapan? Cek mana per? Munding. Da munding mah teu bisaeun ngojay kapan? Da eueuh caian. Kapan? Heuh, caian. Cai dah ayo Otak ngojay. tu make ngojay, yo make ngojay ngungkul. Ngojay kitu ngajelang jadi Sekali ngajeleng 1 meter hayang nepi ka ditu sabaraha meter? Sabaraha kali ngajeleng? 4 Cek mana? dasar. Kumaha? Opat. Cek urang mah sakali. Tahnya Cek urang mah. Sakali deui iya wae. mah sakali. Ya tadi teh sieu teh sakali kita tuluy ngojay. Heeh. Kan dia mau bos caya. Oh, caya. Karek kumaha ngojayna. Ngan cek urang mah sakali. Beda Pangna Dobok sakali itu kumaha? gua jeleng. Di handap aya batu gede. Weh. Huluna pepes. Paeh munding di dinya. Teu ngajeleng deui. Lain da tadi mah teu nyebutkeun aya batuan eta urang teu kaharti. Kapan nyebut soto saat? Panu euy saat sugan teh wo batuan. Teu kasebut. Ari ngadu tarucing mah apa lucing? Ucing Apa lucing? Apa ucing? apa? Mana kalau nuju ka batur Iya, mana apa teh lain ucing? pada jika ucing. Apa? Nya godek jemput apa godek mana mah? Atuh kumaha tuh? Apa gitu? Oh, henteu. Keresek gitu ya. Oh, Apa ucing? Ucing jika gitu jika ucing. Apa ucing? Apa jika Ayo ucing? suku ucing sabaraha haji? Oh, pacik sareng Lamun ucing di udag anjing mengko ka katuhu ger mengko sukunan nampak sabaraha? Sabaraha? Suku ucing teh opat. Terus di udag anjing mengkol ka katuhu. Katuhu. Nu napak sukuna sabaraha? Keukeuh we 4.
nyakola geura. Cek maneh per geus kolot pada geus sabab sieun ti soledat nahan sabelah meureun nya. Dua ngan dua meureun nu. Kakatuhu. Ke opat. Ucing lompat, opat, mengko budak anjing, mengko kakatuhu. Nu napak sabaraha sukuna? Pandendek. Opat. Pandendek mengkona teh. Yo, ngadendek mengkona teh. Oh jadi kieu. Heeh, mata Berarti nu ieu kieu. Atuh geubis meureunan beleguk. Heeh kan ngan dua dulu kan nu hareup. Tuh nya. Tuh opat. Geus teu bisa. Tapi Teu bisa. aku ke urang mah opat lah. Cek maneh opat, cek maneh? Dua. Cek urang mah 3. Tah Cek nya. urang mah. Geus ngalieureun Eta deui wani wae. sabaraha maneh eta tam 3. Naon wani naon? Maneh lain Kita mah jadi kana bisnis. cek urang mah 3 nge nu napak. Aing kalah puyeng. Pangna 3 kumaha? Kapan anu sabelah nu tukang mah pake riting bisa disiap anjing. Aduh. Tapi dah oh nya. Dalam mun disahib anjing ke moal bener nya jadi eleh ucing. Nah gitu. Tapi dah nya ulah mau pohokeun waktu Wah, geus menunjukkan jam Ya, 10 ya. Beng-beng Saacana urang mungkur Kang Gotong. saha nu Ya. mungkur moal. moal. Rek leumpang moal mungkur. Lumpang. Oh, atuh saacana urang turun ti dieu panggung. Tah lamun Kalau kitu resan mah aya hati. pesanan ti kersana kesepuhan Parijam. Teh heula. Nempoh sirah maneh heula jiga mamawa kecerik. Tah si eta mah Ngahaja di turuban. Halis ge geus mah. pan dia teh memeh naik ka dieu teh lang toto tuh di ditu tuh eta ka jamu. Eta teh. Mana Di mah ditu. lebih pepejet ka urang. Iya lain mah pejet kapan bukti mah kalawan nyata. Kolot urang teh. Apanya cek saya budak. Sangakeun munut lagu. Hayang talaga remis tuh. Pami aya nu tiasa ditiasakeun pami nu henteu teu jama mau ulah sok ngabobodok karep. Ah, gitu. Talaga remis kersana kesepuhan. Lamun talaga remis mah abdi terus terang teu bisa. Atuh talaga Sok naon bisa. eper Talaga Sari naik. Tah Siga meuli eta mah ka dituna talaga sari. Urang getos Kang. Getos. Wah, Abah, Uyut, Aki aya hiji lagu Dago Pakar urang kabirangkeun. Siap. Wios, dago pakar. Kang Kode. pami teu wios panginten abdi cekap leuge ka dieu ngiring ngabantos ka rekan-rekan. Pami wios panginten abdi. Lain jiga nu kapaksa maneh. Aduh. Anjir, teh. Ek naon maneh. Cek. Cek. Abdi teh seueuran ya teh di Pengker teh. Sabalad-balad. Karesan abdi ayeuna seueur pasukan. Itu aya Kang Yana ieu Jatnika di Pengker teh. Aya Kang Pudin Pales. Aya Kang geus pugu ieu mah Mang Kode. Ieu jebolan. Nomor jeung ceman ka aing nya heuh. Cek ya. Rasakeun we nya aya hiji lagu Dago Pakar pamudah-mudahan ketambikan-tambingahan. Oke hapunten panginten pribados atas nami pribadi ngiring ngaririweuh ka sadaya rekan ti karya muda sanes teh aya bade maksud ngaguruan atanapi ngaririweuh namung nya kitu asa terketuk ngiring hiburan we kitu mun asa bangga ningali marurang kalih ngora kieu geus aya kahayang kitu nya mudah-mudahan sing majeng sabab paosna ya sok we nu hayang mah tinggal milu we nu teu hayang ulah geuleuh gitu. Hei. Bener so. Nyekal naon maneh? Hop. Maneh nyekal calung. Ieu si ecek nyekal calung. Ieu calung aya kecerek ari kira-kira eueuh cekaleun ya. Lamun maneh eueuh cekaleun. Padahal lamun kira-kira eueuh menikah nyekal setrum. Sok. Wios lagu ieu teh kenging ngawo keyboard sakedapnya. Abdi nuju hoyong ngalagu enak ya. Naon sih Ceng? Adi mana? Adi. Geus caket aing cicingna jadi joget nya. Ngibing. Nyekol. Kapan ieu minangka enakna? Itu. Tah. Heeh, urang lagu enak-enakna. Jung. Di ditu maneh pindah. Bang, pada kabinakeun aya hiji lagu Dago Pakar kabinakeun.
di dago pakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempuh jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngarentuylir buah caung ricitna manung jeung seorana angin melit asih ngahariri oyakna dahan musike rema panangan silih cepeng lempang mapai endahan dago pakar geus ngantir ka pangantenan dago pakar langgeng nyantena ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaca arek balata sugan angin wasaheuna pikeun sora pangabejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat humbara aturan kepangarsa berlanjut tanggung jawab mudah-mudahan tetapi kain kabingahan sabaya wargi-wargi tetamu ulam terkandung saya tanggung dulur terjang gitu pun kadang mungkin ade pengker juga kadang mungkin kesaraya gitu edas tresna mekar iya tidak pakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempuh jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngarentuylir buah kaung ricitna manung jeung seorana angin melit asih ngahariri oyakna dahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai endahan dago pakar geus ngantir ka pangantenan dago pakar langgeng nyantena ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran saunira andana panjang
Baheula pernah ngadalang sih. Dalang kerusuhan. Cerak Kumaha ngauto? hampuranya aki ngaganggu waktu. Aduh. Asa mana rima disebut aki mah sami sabdar mah. Ulah sok nyebut narima da geus kolot. Sami-sami anggotanya hatur nuhun pisan. Itu Kauning ayeuna nyamberin karya muda mah nembe crot. Ayeuna aya Kang Toto senior abdi sadaya atur nuhun pisan nya. nuhun. Lain saya teh malabatan kana hayam, Maksudna kumaha? meni cerot cenah gitu. Heuh maksud crot teh urang teh beureun karek megar nggeu. Aneh ulah waka ngomong urang rek turun. Oh, arek turun. Da urang jadi konsentrasi teh jadi buyar lamun maneh geus Oh, buyar. Oh, katuh ari kitu mah. Asa Ieu ngomong- tuna we nya. ngomong jeung heleran jeung maneh teh. Teu Hatur nuhun Kang Toto. Punten, terutama kanggo ka Bapak Maksad kali Ibu, oge kapun Bapak Babinsa, Bapak Babina sadaya nu aya di payun, tatamu ulem sadaya oge hatur nuhun kanu parantos masihan naon masihkeun sebagian rezekina ka pribadi sabarakansa. Mudah-mudahan manfaat oge artos pangitan bade disumbangkeun ka anak yatim piatu. Insyaallah. Di mana? Hah? Saha? Abi. Hapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkeun. Oke ti Pribados nyambung nyarungsum kersana cariosan Kang Toto sakali deui simkuring teu waleh-waleh Bantarsari adalah darah daging Pribados sami sareng sok sanos Pribados teu dilahirkeun di Bantarsari aing simkuring parantos sekian puluh tahun kapungkur di Bantarsari nuling di Sarabaya aya muncul deui generasi-generasi oke kanu sanesna di dusun-dusun anu sanesna mangga punculkeun seni tradisi urang alhamdulillah lanjutkan Mang Ecrak oke kakak sepuhan dukung para marurang kali generasi-generasi penerus seniman seniwati anu aya di desa Bantarsari hatur nuhun hapunten anu kasuhun keluarga anu aya di dieu wargi sadaya hapunten sakali deui simkuring sanes ngaguruan namun simkuring ngiring bingah kanu bade nikah panginten anjing mudah-mudahan sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah sakitu billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut